Oh eta nu didongengkeun lagi geuning karah sare. Ah, camplang cak urang tuna heula we. Pak, pangadongengkeun Pak. Bakat budak eta mah ari arek sare teh kudu didongengkeun wae. Ke dongeng bapak keur budaknya ieu. Baheula keur budak hirup teh susah. Sagala hese aya ngadahar daging hayam oge baheula mah sataun sakali. Ngadaguan waktuna lebaran we kitu. Mencit hayam kampung. Ayam jago anu daging liat alabatan cenah capit. Toh eta teh daging teh nya ti barang dicacag di kumah ku inung di pancuran teh geus diperong we ku urang teh ditutur-tutur da geus kabita ari baheula mah jiga ngeunah kitu. Tah digodog caritana ku inung teh nya daging teh. Ai panya teh geus digodog teh rek dibikeun ka urang. Ari pokna teh ceuk inung teh ulah waka hayang cenah dagingna mah. Gitu ulah ditungtu tah ieu we cenah cai kolomorna heula. Cai kolomor teh cai panggodogan jadi najis teuing namun ayeuna mah kudu muah cai panggodogan hayamnya. Baheula mah di dahar we jeung sang meuni nikmat teh cai kolomor. Tah caritana ku inung teh diangeun si dagingna teh nya jang poe isuk poe lebaran. Ngan aneh baheula mah ari ping-pingna dadana dagingna dibagikeun kadulur ka batur anu kari teh ngadukur tulang kaleng we cura naon tulang beheungna tulang bobokongna tah nguah teh jeung nu kitu we kitu bari liat bari teuas tapi nikmat eta jaman baheula dah sok wararasnya euy. Tah dek lamun baheula mah lamun dahar ku inung teh ku emak teh sok dialas masing-masing dina piring kaleng gitu dijatahan naon make di alas lantaran ari sangu saeutik ari anak loba jadi bisi teu kabagean gitu. Jadi disiukan ku inung teh tina dulang sok we dibagikeun gitu masing-masingnya sacolek sewang. Da deungeun sanguna kitu aneh. Baheula mah ngan ukur bebek cengek sambal cengek jeung paling anu disebut teri jamrong. Oh teri anu jore geuning ipis campur jeung karung make aya keuyeup sagala aya buruy disangrai dina catang hau aduh meni ngeunah meni nikmat zaman baheula mah nya itu beda jeung zaman ayeuna deungeun sangu teh meni sagala aya. Tah dina pakaian oge baheula mah hayang make baju hayang ganti baju teh sataun sakali ari lebaran we gitu. Jadi naon teh baju hiji esot mani baheula mah rarese nya baju teh geus ngalek-lek kitu eta we dipake bari pinuh ku betah cau kitu calanan age bujurna ge geus soek teh lebah ieu teh lebah biritna teh geus katingali kitu. Da inget boga samping kos si cepot we samping teh kitu samping hiji-hijina naon teh ngaji eta samping teh salat eta pake sare oge eta bari si naon teh si samping eta teh geus morongkol tapi kana cecekolan gitu. Lamun dipake sare teh mah kaluhur tenepung ka handap oge pungsat. Lamun sirah bunyi bujur ka tempo jadi ngan kadarku kitu hirup teh asa ngeunah keneh baheula tibatan ayeuna mah nya kitu ayeuna mah asa kuriweuh hirup teh. Baheula mah sagala susah biasa